geus jadi tradisi mun narima undangan hiji pangakuan panyambat ti sobat duluhur ajeuna dasar hirup tumbuh hukum adat bangsa ngan sok ngarasaan mun narima undangan sok ngadadak baluang atuh campur bingung padahal teu dipaksa jeung teu matak jadi dosa najan waktuna teu datang sok era pergi padahal teu dipaksa jeung teu matak jadi dosa teu kakurung ku ancaman korban perasaan. Bulan istimewa nu hajat tambah rea undangan marema rabul ti tatangga tinu jauh cundung tinu anggang datang tinu deket nyayeut ti dulur murudul aduh ubararingung kumaha atuh ngaturna sok perang urat sarap hasrat rejem seret hasrat mah hayang nyumponan kana angkiran tatangga tapi